hiji lembur teu kerasa capek. Oh, ayo Bapak gelo sugan barang-barang mau kolenya. Kan baru bersih ngejang. Ulang. Kan baru bersih ngejang. 1 2 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meletus balon hijau dar. Tangkal tomatnya parah kieu. Keboyor ini langsung ketiga. Dong aing geus 2 tahunnya melak ya. Asin mah cece kita kalapa muda. Mapai jalan satapak kita ngejujuk ke hiji lembur teu karasa capek. Cek ulang. Ali ulah nempo ka dieu. Kita ngejujuk ke hiji lembur teu karasa capek. Cing. Ulah seuri cet asup. Cing. Kita ngejujuk ke hiji lembur kita teu karasa capek. Kunaon? Cing. Goblok teh. Sakar deh. Sok, action. Mang Kohar. Kamana, Mang? Yang cai Senang cai mau batre. sing poekeun. Dar. Cok atuh ngomong ge. Yang cai jang. Oh, ayo Bapak gelo sugan barang-barang mau kolenya. Action. Kan baru bersih ngejang. Ulang. Kan baru bersih ngejang. Action. Badan mau bersih ngejang. Kan badan mau bersih ngejang. Tuh kan salah. Kalah. Bet malah diobor, Mang. Tewakanna da linduk. Oke. Kang sabari Kang. Kang. Bari moroke om jang. Action. Cih, gelo. Keong mah untung di kalah. Ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus tebalan hijau. Cing. Tuh. Sip, halus. Kita marah nih hanya ruas wae ke aing. Sebelum kita berangkat ngasimet, alangkah baiknya kita nyanyi dulu. Balonku. Oke? Siap. 1 2 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meletus balon hijau dar. Balikan dia. Sok atuh. Bet, Euy, ka mana mana? ngarit euy. Asya mau kanek. Puguh rek ngarit. Ieu teh. Tak kumaha karang ditu neh, tek naik, poe deui. Dila teh ngan Action. maik digulung ka dijukut tajang. Tiraku teu ngarti. Siap. Oh geus cik, kalian cak isi. Nyanyi. Adek, Tiraku yang ngisinya. Wah, berarti kul bener euy. ngasimet mah. Oh iya, kayaknya patulak apiana wadahna ya. Wadahna nu gede. Yuk, berangkat. Mahi mau lihat sak ya. Mahi. Nah, ini di perjalanan kudu Ulah cicing kamu kan kita kuda lawan dia mah karung badagi pasti lo Capek. mana kemana Panas. dah
Mana deh? Ya. Ayo deh. hiji anjing cuma oge tah ieu aya hiji eta Kapan tadi mah loba teruskeun Jukut di bawah. Hai coba lagi euy. Simut atuh. Cuma nyungcung segala rupa. Bari jeung bikang euy. Cok atuh. Ambil kan. Geus kawin kan maneh har? Hah? Geus kawin kan? Kan Ini tah tuh sok. asup leh. Kajis. Acakan wae ke penting nya. Kieu, lamun simut hayang ngalobaan carana kieu. Ieu teh simut awewe. Nah, tuh geus mekar tuh. Di situ laki. Lamun hayang ngalobaan baru ditupakan kieu. Tah. Oke nya. Bari jeung emoeun eta teh daerah urang. Sambungan mah paksa we kurang Paksa. gitu kitu tah. Up. Tah teh ngajuru ieu teh si awewe ieu teh. Tuh, kapan sebengeh. Nah gitu. Sampo tuh. Kita hayangeun. Ngan kusaha babieu teh beurang keneh. Beureun eraeun. Tuh. Aya we. Tah ieu tah ieu nu jalu ini kan. Heeh. Ieu cuma ternakeun di lombaan Kang. Sip. Action. Har. Hari si Ujang teh anak mana lain? Naon kitu? Sok. Jawab. Mohon. Panjang atuh pohon. Kepanjang atuh. Mun naik kitu ngeunaha. Oh, naik kitu nganaha gitu. Siap. Hiji action. Mohon kita kana ha. Nah, lain ari budakna ganteng gitu teh bapana kieu gitu. Cek serang cek mamang atuh ya. Heeh. Ron pindah ke dia. Apa sapaleun Messi. meureun? Ieu mah. Sapaleun. Apalin KPK apalin nih. Maksudna si Ujang anak ieu teh. Siapa sih oge? Can ieu mah. Da kagak si bobo hungkul. Siap. Berarti si Ujang teh itu si Imron? Tuh, heeh. Oh, heeh. Siap. Di action. Si Ujang nu salaman tadi. Oh, kayaknya sebedanya. Ai bapana kitu. Ai makna mahnya. Bisa anak Ulah kitu. mana? Oh, salah Anaknya. euy. Nyalain spidol mah buatan Garut. naon atuh nu kumaha Itu nu harideung kita. naon atuh nu harideung nya Dibungkus. apal teu Oh, dodol eta mah, Mang. Oh, dodol itu teh. Heeh. Yang Dodol. seganti gitu. Ah, Teu basa lagi kitu dodol-dodol wae. gitu. Ngalahin dodol mah nu sok nalumprak teh. Apa podol. Sok haeun ieu wing sa. Nyalain dodol mah sok dipake nyikat huntu teh gitu. Dodol. Heeh. jengkol Cok. Dar. Cok. Ya maksudna naeun lah ya. Ih. Nyalain dodol mah sok dipake nyikat huntu teh gitu. Oh, jengkol cek kita sate. Odol atuh kitu. Gitu. Siap. Siap. Sok dar. Nyalain mang dodol mah nu sok dipake nyekat huntu teh unggal isu. Siwa. Oh, eta mah podol atuh. Odol. odol Oke. Aina si Ali jadi narasumber. Kieu. Ya, Kak si Jaber. Cir gitu. Sorangan aslinya orang mana gitu ya. Heeh. Siap. Siap, Badieu. Siap, Li. Siap. J action. Jir, sorangan asli dari orang mana? Jawab Li, Cir. Portugis. Masa Oke, hula. Bener gitu tah? nang utang nubukeun negara apa yang sebenarnya mah Ajeun aya di kali mah. Da ieu mah ieu teh tebakan beureun. Portugis itu. Masa deh gitu ya? J action. Portugis. masa sih? ah sok ulang Li. Langsung masa sih ngejengkangna keur ngejengkangna syarat. Cengkang teh. Siap, Li. J action. Masa sih? aduh duh Daya. Nah, teh. Oh, si Ara. Si Nah, arah dia. deh. nah Nanya deh, Ra. nanti nanya Iya, nanya ke Bang Ali. Gle, kohar ya? Itu kasih si Ali nanya, mana orang mana deh gitu. Oh, Heeh. Kak iya. Orang, Hair arane itu ya?
Hair. HR gitu sih serangan. Sok dia hajim. Sok ambek gerak ayo. Ieu na gerak Mang. Namanya teh HR gitu. Sok. Hair mana orang mana aslina gitu nya. Ini urang mana kena? Oke lah iya. Kita geus teh gua anjing jarau. Tuh. Ieu teh lemur. Siap. Sok. Ci action. Her, kamu orang mana? Jawab we. Nanya jauh dah. Tanzania gitu. Swedia naon gitu. Sok. Bisa jadi gogodek anjing. Tanzania gitu. Atuh kan. Sok, buru atuh. Ci action. Urang mah urang Tanzania. Oh, Kaget deh li. lain Tanzan mah asing. Jalan sok dibeuleum. Itu yang itu. Mana apa? Sok siap. Oke. Ci action. Nah, lain Tanzania mah besok dipakai ngaliwat teh lain. Aya itu ya, ngomong enggak ya? Kalau terbuka. Udah sok ngergo heula mah langsung we. Oh ya, Sok nanya deh si Ali. Kasih kucir deh. Cir, mah digawe sok naon gitu. Ha, Li. Sok tanyakeun gawe naon gitu. Sok hiji action. Kira seorang gawe naon? Urang masangkeun tower. Tower, Apa tuh tower? tower. Kumaha tower teh? Tahan pajang kaluhur ka langit tembus. Nah, otuh. Haho we. Tanya balik atuh biar sok kan. Sok tanya balik. Tanya balik. tanya naon gitu. Sok. Sok nanya. Nanya-nanya sok mama nih. Maksudnya tanya serangan iya ngomongna be.